Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam hartosna heubeul wa ma'nahu jeung ari hartosna itu sifat kidam annahu eta saestuna Gusti Allah la awwala eta henteu aya mimitina lahu ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala wadiduhu jeung ari lalawanana itu sifat kidam al-hudusu nyaeta sifat hudus hartosna anyar wad dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat kidam annahu eta saestuna Gusti Allah laukana eta lamun bukti Allah hadisan eta anu anyar lah taja tang tu butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa jeung ari Allah butuh kanu nganyarkeun muhalun eta mustahil.